Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak, Ibu Guru, sarta rerencangan sadaya anu dipikanyaah. Perkenalkan nami abdi Syafa Mira Purnama ti kelas 10 MPLB 3. Mimiti hayu urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan rahmat sareng kasehatan sehingga urang tiasa patepung dina kaayaan sehat. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyarioskeun ngeunaan pentingna ibadah dina kahirupan. Rerencangan anu dipikanyaah, ibadah teh mangrupa kawajiban pikeun urang salaku umat anu percaya ka Gusti. Ku ibadah urang tiasa ngadeukeutan diri ka Gusti sarta meunang katentraman dina hirup. Contoh ibadah anu kudu urang lakukeun sapopoe nyaeta salat, doa, jeung maca kitab suci. Sajabati eta, urang oge kudu boga akhlak anu hade ka sasama sabab eta oge bagian tina ibadah. Nanging ayeuna masih loba anu lalawora kana ibadah, sok mopohokeun waktu salat, jeung leuwih milih main tibatan ngalaksanakeun kawajiban. Ku kituna hayu urang leuwih rajin ibadah, disiplin dina ngalaksanakeunana, sarta ngajauhan hal-hal anu dilarang ku agama. Rencangan sadaya, ibadah anu istiqomah bakal ngajadikeun hirup urang leuwih berkah jeung tentrem. Sakitu biantara ti sim kuring mugia aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.